Cilokwang, halo barudak. Ti dieu urang arek nyieun cilokwang nya barudak. Naon cilokwang teh? Cilok aci sambal goang. Tah ieu aci huina geus dicampur jeung tarigu saeutik jeung perbumbuanana oge. Lanjut ti dieu ku urang diaduk-aduk nyata teu poho ayeuna caina geus ngagolak anu tadi digodogeun teh. Lanjut ku urang ayeuna diaduk-aduknya supaya merata oge, supaya alus oge adonanna tah teu poho digulung-gulung oge nya. Lain digulung-gulung dibuleud-buleud maksudna barudak. Sabarek nyieun cilok makana kudu baruleud da makana kudu digulung-gulung heula barudak tuh geus cenah aren celo nya tuh hasilna baruleud oge. Tah ieu barudak jadina ieu. Lanjut ayeuna ku urang arek digodog dina cai panasnya supaya asak oge. Lanjut ati dieu geus asak langsung diangkat barudak. Keur geuna-geuna cici majikan teh meunang hayang cilokwang cenah ge. Naon cik urang teh ari cilokwang teh cilok aci digoang geus maksudna sambal goang tah ieu cabena ku urang keur dipetikan oge nya teu poho make bawang beureum oge perbumbuanana supaya ngeunah oge nya jeung make bawang bodas oge. Lanjut ti dieu diuleknya diulek-ulek supaya lemes oge pan meureunan arek nyieun sambal jadi kudu lemesnya. Terus diulek-ulek dalesang geuning barudak ari ngulekna dina coet kos kieu mah geuning nya tah geus jadi geus lemes oge ayeuna mah. Lanjut ayeuna ku urang ngabahekeun minyakna nya kana katel panas tah sambalna oge digoreng tapi ieu mah barudak sambal goang teh lain sambal atas sambal asak. Teu poho dicaian oge nya supaya aya kuahan oge tah supaya nyerep oge kana cilokna nya tah teu poho oge dibumbuan oge ieu si kuahna ari tadi mah dibumbuan teh meureunan adonanna ayeuna kuahna supaya sedep da geus asak langsung ti dieu ku urang dijait barudak disajikeun tea nya. Tah ku urang keur dijait ayeuna. Kusabab geus beres tah ieu barudak penampakanana nya geus beres. Nya geus sakitu heula nya videona barudak. Bye.